Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu kadalapan. Idza fataha di mana-mana ngabukakeun Allah laka ka anjeun wujhatan kana hiji bagian minat ta'arrufi tina ka ma'rifatan ka Allah. Bisa kitu narkibna oge bisa kieu ida putihala ka wujhatun aya kitu bisa seperti biola ulah lupa tinggi rukareka gerieureun leuteung ngaji alfiah palatu bali mangka ulah peduli anjeun ma'aha sartana itu wujha an kola kana yen saeutik dipatil hamzah kalawan fatah hamzahna an kola an kana saena kelakuan sareng tingkah kola saeutik non amaluka amal anjeun aya bikilati amalika kusabab saeutik amal anjeun. Di mana-mana hate urang dibukakeun makrifat ku Allah kana ka makrifatan ka Allah boro-boro sampurna sebagianna we sanajan amal anjeun saeutik tong paduli naon sababna sanajan saeutik ke gede harti gede paedahna ieu bahasa musannif teh ngabogaan makna yen dina ieu bahasa teh ki musannif ngabejakeun pentingna makrifat boro-boro kabeh kamarifatan sawarehna we makrifat ka Allah dibuka kana sawarehna ge geus hebat omong lamun sakabeh nepi ka makrifat dina makom akmaliyah omong sebagianna we naon sababna di mana amal bari makrifat tentu bakal bekener niat. Sabab naon? Ari niat mah kumaha ilmu. So. Niat mah kumaha ilmu. Ilmuna ilmu abidin. Salat teh nangan ganjaran. Da apalna ganjaran teh nikmat. Hirup hayangna ilmu abidin itu hayang ka surga mung ka neraka teu sadar arina sok hayangeunah teh sahaji we di urang nafsu teu sok hayangeunah jadi atuh lamun ibadah rek neangan kangeunahan mah eta mah ibadah teh lain ngabdi ka Allah keur nyumponan ka hayang nafsu berarti gitu, itu sadar. Ibadah pemikiran surga, Allahu Akbar. Jadi artikan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi artikan, terpaham kana maknana. Mikiran ka surga malui. Ya, ibadah hayang surga kalah teu meunang surga. Nu dibere surga ku Allah nu teu hayangan surga. Nu tujuanna ka Allah, surga ge teh diperhatikeun, kajian hebat. Da lain Allah. Cukup ku Allah hukum. Lawan Allah bendu sanajan diberi surga teu ngarasa cukup. Jadi cukup ku Allah hukum, teu butuh surga, butuhna Allah. Nyaranina ka Allah.
Kenikmatan menang ridho Allah teh leuwih daripada nikmatna asup ka surga. Urang mah teu peduli nu bogana ridho jeung teu, nu penting menang surga aja. Itu nu bogana imah rek ridho rek teu penting aing asup ka imah. Jeung kitu. Teu paham, nu matak dibajaan ku sawareh Ba'dul Hukama, ya surga teh hebat, tapi aya nu leuwih hebat daripada surga. Paham kan jangan? Supaya eta keur ngarentaskeun tujuan ulah kana surga. Daya nu leuwih hebat daripada surga. Surga teh naon atuh? Matak we syukur nikmat kita asup ka surga mungan. Coba syukur nikmat, mau aing asup ka surga. Ya surga nya, rarujit aing. Rujit ka surga. Urang mah keur boga imah. Rada alus leutik ge, wah geus tibra. Rujit. Dan orang mah teu peduli kana hakikat imah. Nyawana imah herang keramik teu apal di teu mana teu mikir. Sakapeung menang ngolok si bapak. Sakapeung minta warisan ka ibu. Yang alus imah. Teu ingat dia berkah teu. Di mana imah dijieun kudu teu berkah rujit teh teh. Karasaeun rohani mah awak betas. Rohani mah rujit. Bersyukur ni tetap ke surga, rujit tu mu. Seorang ke aya anu hebat-hebatan surga. Ya Kang, aya 4 perkara nu leuwih hebat daripada surga. Kahiji langgengna surga, eta leuwih hebat. Lamun asup ka surga tapi teu langgeng, teu hebat surga. Langgengna surga leuwih alus daripada surga. Dawamul jannah. Gitu. Mayangna surga. Angger wujudna surga. Surga teu ajali ngan abadi. Ayana aya mimitina ngan moal aya tungtungna surga. Nu asup ka surga tong reuas moal leungit teh. Urang boga imah 100 tahun jadi roboh, rusak, leungit. Tunda mah leungit. Tapi di akhirat mah leungit. Nah, moal ditungtungan ku rusak. Moal rusak di surga. Abadi ngan teu ajali disebutkan. 2. Nu leuwih alus daripada surga, nikmat leuwih nikmat daripada surga. Naon kan? Itolatul iqamah. Lila cicingna di surga, lila da moal biji leuy di surga. Salawasna di surga. Oh bejana nu geus asup ka surga balik deui ka neraka. Itolatul iqamah. Lebih hebat daripada datia surga. Elu kan? Khidmatul malaikati ala ahlil jannah. Malaikat jadi khodam ahli surga. Di khodaman ku malaikat nikmat luar biasa. Urang kekar di khodaman ku jelema aing boga khodam. Oh, nikmat. Teu kudu nyokot carana panggieun kopi. Padahal eta jalma sakapun ikhlas sakumaha teu. Kamu aing bertuluh, hudangkeun ku niup kopi, dan niup kopi. Tapi nikmat tetep kudu ninyo. Surga di khodaman di surga ku malaikat. Malaikat sok sare tara. Aya bejana malaikat kasarean. Sia malolos tuh rek. Teu kapariksa punal kasarean malaikat. Heuh bejana kan. Di khidmahan ku malaikat, wah nikmat pisan. Nikmat bisa. Kakaran dipanginyukeun kopi ku pamajikan marah mai beungeut teh. Ngeunah. Omong ku malaikat. Malaikat mah ngakidmahna ikhlas malaikat. Full ikhlasna. Mah setengah-setengah mah.
Ari panginyokeun ku majikan mah keur uang jajan gede rada marah mah. Uang jajan nipisan mah rada merengut. Tapi kan beda amis di julaan. Nah, jadi di khidmahan ku malaikat di surga teh lebih enak daripada datia surga. Malaikat mah tara cicidu. Malaikat mah tara kotor-kotor, bersih terus malaikat. Tengolotan. Segala boga babu budak kene. Dilelang kolot. Pangieukeun kopi ku aki sih. Seperti resep lempo beungeutkeun. Komo loba poho mah rek digulaan kalau diuyahan. Gara-gara geus kolot teh ya. Malaikat mah poho malaikat mah. Tengolotan malaikat. Oh bejana malaikat Jabrail lebih kolot katan Mikail aya malaikat mah. Sebab di alam malakut mah caangna ya lain ku panon poe. Di urang mah aya waktu teh karena panon poe. Panon jadi waktu ukuran waktu mah panon poe. 2 kali suruh berarti dua kali suruh berarti 2 kali 2 beuting. Masuk surupna sapoe 2 kali taras. Surup maghrib ya poe. Isuk deui surup deui berarti isi 2 poe 2 peuting. Seditu. Ari-ari ngitung waktuna di malakut kumaha panon poe. Caangna kunur sifat ilmu Allah. Kunur sifat Allah lain kunur asar af'al. Dunia mah ku panon poe, panon mah asar af'al. Itu mah kunur sifat caangna malakut. Aya ngajaran asup ku malakut. Ori gitu bisa. Bisa tuh. Ka Allah ge nepi malakut mah deukeut atuh. Mun ti Ciawi mah reka Bandung gentong deukeut. Jauh kana mustawan. Jauh kana terjadi afal jeung malakut deukeut. Sampai jeroen alam jin, alam malakut. Jadi alam dunia teh dicicingan kuduaan. Jin jeung manusia. Manusia belah luar, jin belah jero. Tah sajeroen jin malakut deukeut banget. Deukeut. Ulama mah rohanina nepi ka mustawa. Nepi ka hadrat ahadiyah. Malakut mah dia tuh. Matak aya ulama anu bisa panggih jeung malaikat. Menang ilmuna ti malaikat. Diguruan ku malaikat. Malaikatna malaikat mulhim. Saking disebat. Itu malaikat. Aing nanyakeun ka jelema sok bohong sakapun. Malaikat sok bohong tara? Tara tanyakeun. Malaikat pananyakeun ka Allah, alus goreng teh. Bisa langsung ke Allah mah, teu bisa tajalli ka Allah. Malaikat pananyakeun. Malaikat kitu apal, ka satu ka guru neukeun itu. Guru pinter batan urang, anyaan nu leuwih pinter. Sa guru mursyid. Tengok ke malaikat tanyakan ke guru mursyid. Gimana teu paham tanyakan ke guru mursyid. Guru, kunaon abdi teh? Rumah tangga pajejeut. Rezeki seuseuh. Urusan kusut. Cita-cita loba gagal. Jadi jawab ku guru mursyid. Hakikat jawaban ti Allah. Maneh teh kusut seuseuh rezeki gagal cita-cita. Urusan pajejeut. Sababna mah sederhana. Dan maneh teh sadar. Naon? Kasalahan hirup maneh teh tara eling. Sakitu. Teu eling hirup sakitu. Aing ribu gara-gara teu boga duit. Lain pada teu boga duit. Gara-gara teu eling waktu teu boga duit. Jadi teu boga duit teh jadi urusan anu rumit keur urang. Da batur mah anu eling teu boga duit harebat hirupna. Karena teu kurang bari teu boga duit. Entak sok aya nya
Nu boga motor tadi kan ngaji. Tapi anu teu boga motor ngaji we nepi. Sabab disamper terus ke boga motor. Si iyo mah can pernah ngaji. Ante kali ngaji mah ulah lobaona. Langsungna engke bisi salah nerangkeun. Ngadenge aing makom taroki ka hadrat Allah. Aya 2 makom, hiji muhadharah, kadua musyahadah. Ari cek nu ngaji, salah sia teh lain 2. Muhadharah mukasafah, mu ayana musyahadah. Cek aing mah 2, lain mah ngadengena 2. Ngajina maneh mah ajangan keur muhadharah ngaji. Ngebahaskeun musyahadah karang ngaji. Keur waktu mukasafah mu ayana henteu. Cek batur opat cek sia teh mah 2 pan. Gara-gara ngaji loba lolos. Entah kula penting lolos ngaji ketinggalan sawareng ge. Jadi ilmu nu leungit sawareng. Nah gitu kan. Jadi saeutik urang mah ngambing hitamkeun fakir. Imam Syafi'i kurang kumaha fakir. Inung ngajual dangdaunan. Bekal ke masantren, tapi bisa masantren ke tiap negara. Sababna budakna soleh. Gitu. Nggunakeun harta selagi butuh. Anu ta'aluk jeung kepentingan taklif. Urang menutup butuh dibeli pasar nyumponan taklif teu kabagean. Nulung kitab, geuning teh kitab, boga duitna, ka mana? Beak make meuli motor. Waktu nu penting waktu nu teu penting dibeli orang. Ciri hirup teu beuti barokah jadi tulungan ku. Hese rek ngagunakeun kanu alus. Hese rek ngagunakeun kanu alus. Kunaon gara-gara teu eling ka al. Geus Kang ulah ngambing hitamkeun bodoh, ulah ngambing hitamkeun fakir. Anjeun kusut hirup seuseuh rezeki gagal tujuan gara-gara anjeun hirup bari teu eling ka al. Lamun pamajikan balik ngaji nyarekan, lamun orang bari teu eling dicarekan pamajikan, beuki kusut hirup atau beuki selesai. So beuki ribu hirup teh. Mata mikirna teh, mikirna diganti wae ku ayeuna. Ari nu eling kira-kira na kitu keputusanna moal. Moal nanyakeun ka Allah, teu bisa nanyakeun ka Allah, nanyakeun ka jalma nu nyahoan Allah. Jangan peuing teh sok dicarekan wae balik kaji teh. Pamajikan teh sok nyarekan wae, ganti wae kitu peuing. Cek ajengan ulah goblok sih diganti. Diminta ganti kita tetep awe mah kitu. Mending dididik awe mah. Sebenarnya mah awe mah paling gampang. Naon sababna? Lempangna ku perasaan. Asal dingeunahkeun awe mah nanaon ge alus we. Sok, awe mah. Asal kudu ngeunah ka rasana. Mata lamun aya perkara anu teu ngeunah ka rasana, kajian bener hampir dihukuman salah ku awe. Jadi kudu ngeunah wae kana hate. Jadi sifat awe nu penting hate tong nyeri, hirup teh tah kitu. Lamun nyeri kumitoha, leuwih kudu diselesaikeun jeung mitoha diliungkeun make kumu, make puluh. Teu kudu dari yang selesai awe manu penting aing tong nyeri. Wah, kucalakina siapa? Neng ngapuranya sanajan goreng-goreng ge eta teh bapak akan teh bisa sakit teh dididik ku bapak jeung ku indung. Jadu mah segede kieu jeung mah bisa kieu hirup. Lamun teu dididik ku indung jeung bapak. Kuring nyaah ka anjeun teh ieu teh didikan indung jeung bapak. Eta mah beuntul hilaf hampuranya. Kulantan dipikanya aku salaki pamajikan ngareunah pan. Baiklah mitoha nyarekan ke kabari teu salaki mah nyaah. Cager teu? Cager. Nah, gitu. Eta sifat alam itu apa kan? Agama apal duniana, dunia sorangan, ada dunia batur teu apal, mata kusut hirup teh. Lamun leumpang teu nempo batur ngadupakan batur. Bener kan? Tapi lamun nempo batur mah moal ngadupakan batur. Mata rumah tangga kudu apal kan? Dunia anak, dunia pak awewe. Manari rumah tangga teh jeung awewe nih. Dunia anak, dunia awewe, dunia kolot, dunia tetangga kudu apa?
Hari tetangga hayangna kumaha cing? Dibantuan. Mata lamun jalma sok bantu ka tetangga disebut orang hebat. Benar. Batu ribu ge luput teman-tuan yang diancap. Cek tetangga goblok ge. Oh kan. Eta tetangga. Ari orang tua, ari hayang dibere, pikiran mereka kolot. Gitu. Kolot mah yang dihargaan. Eta dunia kolot, dunia mitoha yang dihargaan. Atau cuma rege ongkos ya balik aing teh ngeunah-ngeunah kok omongan sia teh. Yang menetap aing sia menyumput sia di ieu balik. Tidak tuh gelo sudah. Sok. Sudah hafal dunia kan. Hari anak-anak hayangna kumaha cing? Sudah hafal kemauan anak-anak dicumpuanan kabutuh. Mata kolot mun sok cumpuanan kabutuh anak disebut bapak hebat, disebut itu hebat. Tapi lamun itu nyumpunan kabutuh, ini kata ku anak teh disebut, ya aing boga bapak ge gunana. Kata gitu. Lain kudu teu kan. Lain kudu nyumpunan segala kahaya, nu ta'alluq jeung kabutuh manehna. Pak, teu minta duit. Ek daftar ke sekolah anter atau abdi teh ngarah ciri boga bapak. Ari sorangan kenapa bapak maneh? Kan bingung gitu. Anter ya Pak, ieu anter. Da bapak aing mah itu teh boga da teu usahana saeutik. Cok eta ketutupan kabutuhan teh, ketutupan. Aing boga bapak, ketutupan kabutuh. Disebut bapak hebat kajen teu mere duit. Tapi lamun Pak anter ke sekolah kunaon gitu, daftar abdi teh mungkin menyiapkan bapak jadi awak. Jika ini serangan siap kagok aing udud. Atuh tuh kalancet minta diantar. Insyaallah ku budak bapak aing bapak goblok. Oh kan itu. Doa apa? Mitoha, kolot, hayangna dihargaan, dihormat. Din kudu dibere. Moal aya kolot hayang dibere. Hayang mere kolot mah. Itu ka mana-mana lagi kabudak. Benar. Hayang kolot mah yang yang dibere kan hayang dihargaan. Ek meuli taneuh datang ka kolot bebeja. Pak abdi meuli tanah gitu kira-kirana saewa. Padahal itu boga prinsip urang ge ngan kitu teh ngahargaan ka bapak. Dipenta pendapat alus benerang mau syukur Pak doakeun nya. Duit mah teu mere pangga di 100 juta pangga meuli tanah kabeh. Muli udud bapalan berente tapi ku dihargaan ngeunah kok. Daripada anger duit, Pak rek meuli sawah 500 juta, duitna geus dibawa. Tah ieu bapak keur udud duit 10 juta. Mere, tapi teu hargaan. Sawah mana jang? Sawah dinya wah kurang halus aku mah aing ngomong teh bapak. So kajen teh mere duit teu ngeunaheun kolot, cawab teu dihargaan, bener. Dengan apal dunia orang lain, orang ke jadi hirupna hebat. Disebut orang hebat. Sabab hak batul kabeh kacumpunan. Itu kagabah. Jadi kenikmatan hirup teh lain ku harta hukum. Tapi ku silih har kolot dihargaan, anak dicumpunan kabutuh, tetangga ditolong, dibantuan. Awewe dipikanya. Awewe mata yang marian wae oge ari dipikanya mah. Sesentak sesengor nuduhkeun ku suku ku pamajikan. Bolos deus soban. Nyerieun sing diberean we geuna naon. Awewe mah yang dipikanya bahasa sing lembut saeun kan. Sok ka. Eta teh mah bisa kitu teh kan lamun teu boga modal eling ka budak kehargaan kolot gara-gara apal harta derajat kolot itu anak hayangna dibere kolot hayang mere kan itu gara-gara apal dunia anak bisingnya geloba duitna sebenarnya kurang kene aing mah duit 1 juta ge ieu teh kira-kira meuli bako teu pikiran aing teh hayang ngalagaan sawah budak mah wah ieu incuna 10 beli sawah jang kurang seorang kurang 20 tadi bere kalah mere kalau beberapa waktu yang budak duitnya anu penting dia anak dijuk
Sebab apa? Bapak nu hebat nyumponan kebutuhan. Mata jalma bapak nu ngurus anak, kacumponan anak, kebutuhan cumponan disebut bapak hebat. Lamun bapak terang ngurus anak, teu paduli ka anak. Apalapa geus gede we, cek anakna aing teu hayang ngahargaan bapak aing. Teu nyaho aing keur sangsara pareto. Ka mana maneh? Itu. Ari aing geus jaya ka karanolol ka aing. Sok. Eling kalau modal hirup itu fakir bari eling mau kusut fakir ge aya nu fakir jembar rezeki bener kan dari rezeki matmun mah teu kahalangan ku beunghar jeung fakir kana-kana beunghar yo jalma teh rezeki matmunna jadi loba da misalkan duitna 200 juta ka restoran daharna jadi kuat 15 piring angeureus piring bener kan matmun mah aya bisa dinu fakir loba dinu beunghar saeutik dina poe harita mah nu beunghar mah ngiluan beas we nepi ka asar can dahar gara-gara ngiluan beas ngan teu karasa lapar teh palas atoh boga beas loba jadi teu karasa lapar ari eta jalma anu teu boga beas tonan ngan boga 3 cangkir deui dina pabeasan tapi dahar nu kalohor geus 3 kali di iman hareula liwat ka bapak keur nyayur hayam ka dieu cenah nyimpang heula jam 10 di 2 kali balik ke Kisawah aya nyalukan tatangga babaturan tas ngebedakeun balon dahar we 3 kali padahal lima ngan ukur 3 cangkir beas dahar 3 kali nepi ka lohor nu beunghar 11 ton parena beasna itu nepi ka asar kareng nginum can dahar sabab madmunna saeutik madmun teh rezeki nu rek di dahar kok dipake ku urang madmun nu rek liwat ka urang nu rek dipake biaya hirup urang madmun eta ngeureun mentak madmun mah aya nu fakir gede aya nu beunghar leutik eta nu beunghar rezekina ngan ukur 3 piring saminggu kunaon nah ari anu fakir kalau orang geus 3 kali dahar madmun loba lain eueuh dahareunana nu beunghar mah kunaon jadi huntu teu bisa dahar datang 2 piring dikeun deui kunaon teu didahar jadi huntu rezeki naon catatan di kana mobrong lamun awe catatan rezeki di kana mobrong mah bisa ngadahar kajian geus hareupeun oge naon elatna mah aya sok terutama jadi huntu teu bisa dahar aduh rezeki aing saeutik euy minggu ayeuna mah 3 kali dahar saminggu gara-gara jadi huntu cagut-cagut cok talaan nggak hirup kusut mah sabab naon teu eling ka yes. Bodoh bari eling moal bodoh ka tetoloyo beunghar bari eling moal milaraan fakir miskin fakir bari eling sobar dina kefakiran so mana nu goreng alus kabeh nu teu eling ka ieu keur mah duit teu boga teu eling salat jadi henteu gara-gara teu boga duit kan salat mong para rusing aing teu boga duit jadi keur mah salat ulah keur mah duit teu boga salat henteu sing ingat adam bu firmanu rizki dosa hahalang rizki dosa poho ka Allah teh matak sesejat hirup dosa gitu dosa poho itu mata kudu hirup mah asal eling ka ada eling kalau disangka Allah ayo sok kita ketemu bubur Allah tapi ada kena anu meuli lain Allah artina eling ge kan netepan dina sirat itu eta eling ge nempatkeun diri dina sirat eta eling Pakir, tong mikiran hayang nanaon, mikiran kudu sobar aya pangabutuh teu kacungga. Gusti paparin sobar abdi. Nu hebat malin menta, tapi lu malin menta harta anu hayang, tapi menta sobar dina perkara anu urang teu kacumponan padahal butuh. Ari urang masuk menta sobar atau sok menta hartana. Hayang motor aya Gusti cik keur duit atuh.
Untuk kieu sobarkeun hati abdi mun motor mah kabeli Gusti. Teu eta meuli motor ge ari teh saya mah Gusti kira-kira mata jadi kusut hirup mah gara-gara boga motor. Cek Gusti ulah kabeli teh meureun bisi teu bener abdi sanggeus boga motor ditahu ya. Mal keneung teuing nyeri ku bedak teu kabeli motor sare nepi ka hese geus 2 bulan teu sare-sare. Tatangga pernah meuli motor, ulang jadi hayang. Batur meuli motor, ulang teu bisa melor. Itu gitu. Eling Allah. Anu sejuk kehidupan rumah tangga anu areli. Mito eling, minantu eling. Bahasana eling. Lamun eling jalma nganyarikeun batur mah. Moal da cik Allah ulah nganyarikeun batur. Komo indung jeung bapak, komo mitoha. Kamu anak, kamu minantu. Ya mau ajung minantu, burung galelo. Itu burung, minantu galelo. Atuh kusutir. Minantu datang ngadu ke ibu mertua awewe. Bu, anak ibu salaki abdi can balik geus 2 minggu. Cik atuh Bu, tanyakeun ke mana ieu teh? Itu na emosi kulantaran buka budak aing buka mitoha anak itu bener kola kami toha da aing nyarikan salaki eueuh muncerong kami toha nanyakeun atuh telepon buat tuh budak teh urus geura didik ieu gumurung galeno ye cek mitohana kumaha alah sia teh kakar 2 minggu ogohan teh jedog cicing di dieu. Salagi kaharti mah anak aing menyet teu balik ka maneh. Kecuali lamun teu kahartian paling balik mah awewe deui sia teh. Nyeri karosana ku minantu bener. Goblok gitu teh jika sumbu puas ka aing. Beda minantu soleh, mitoha soleh. Da minantu soleh bahasana ge alus. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, anak ibu 2 hari belum pulang. Bahasana halus kan? Anak ibu teh salaki uing cigeun gitu. Saya ini tidak enak hati. Takut ada apa-apa, Bu. Mertua nu saleh ngajawab mana kumaha? Ibu yakin tidak akan kemana-mana anak ibu. Tenangkan hati kamu. Karena anak ibu pergi kemanapun, pada akhirnya kembali juga kepada kamu, sebab kamu udah menjadi rumah anak ibu. Jadi balik sok imanin, pemajikan harus jadi rumah salaki, kama ini dia balik pada akhirnya, benar kan? Pada akhirnya kembali kepada kamu. Jangan takut. Apapun yang dikerjakan anak saya, insya Allah semuanya untuk kamu. Jangan takut ya. Tidak akan kemana-mana. Karena anak ibu sudah mendapatkan keteduhan di bawah naungan akhlakul karimah kamu. Kesejukan hati kamu sudah menyejukkan hati anak saya. Oh, paneran gitu kan mah. Kumaha cek minantu. Bu, terima kasih. Ibu sudah menyejukkan hati saya. Sudah menenangkan hati saya. Nah, eta minantu soleh, mitoha tanya, betah. Kusut mah, ada areling kabeh. Tah ieu tuh gumrung galero ada jadi riweuh. Aduh, riweuh. Kusut kan itu kan. Sing inget ka? Mun akang boga duit teh teu eling insyaallah hirup kusut ku duit eta. Akang boga pamajikan tapi hate teu eling insyaallah boga pamajikan bari teu eling kusut gara-gara boga pamajikan. Ini jadi sabab naon? Teu geus apal aya mah resep hirup. Ngaji mah tamat isbik dinya mah. Ek naon deui? Hayang bagja ing hirup di dunia asal eling nu fakir nu beungar rek bodoh rek pinter urusanna selesai. Sabab naon? Nu eling ka Allah, ku Allah ditulungan. Di mana ditulungan ku Allah? Saha nu bisa nyelakakeun jalma nu ditulungan ku Allah?
Jangan bisa ngagagalkan cita-cita jalma nu ditulungan ku Allah. Di mana ditulungan ku Allah selesai boro-boro salat digubrak kana dosa, ditulungan ku Allah taala insyaallah selesai urusan dosa, moal matak jadi siksa. Sabab Allah nulungan ngabisakeun tobat tina eta dosa. Malah sanggeus dosa tuluy tobat tina dosa jadi kekasih Allah. Di mana geus jadi kekasih Allah? Cek Allah, is'al ma syi'ta, sok kita minta naon, hayang naon maneh ayeuna. Tinggali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman teh jalma beunghar. Saking beungharna pamajikanana 700 hiji. Angka 700 hiji Ratu Bilqis. Kongsi dicoba ku Allah leungit kerajaanana. Sakabehna dunyana leungit. Doana tadi ijabah ku Allah. Dijelaskan ku Allah di surah Shad. Surah Shad catatkeun ya surah Shad. Engke ku akan talaah di ditu di bumi. Kumaha? Saur Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dina surah Shad ayat 34. Surah Shad teh surah 38. Surat ke-38 dina surat dina Al-Qur'an. Walaqad fatanna Sulaimana sauceratan wa alqaina ala kursiyyihi jasada summa anab. Kata ayat nu satulina qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. 35 ayat. Belajar orang karena Nabi Sulaiman. Sabab sadar diri orang telah mokot ku dosa. Sabab bijil tina patuangan ibu can pinter kudu ngaji heula. Tak keur waktu bodoh hirup pajejeut. Bener kan? Dosa loba. Boro-boro maksiat mutlak. Salat ge loba salah. Dosa unggul dina salat kami. Sadar diri urang. Lantas lamun Allah ngadatangkeun baliat ka urang. Di mana datang baliat urang sadar rumasa boga kasalahan. Aya Pak. Gara-gara goreng ka indung bapak keur waktu pamuda baheula. Maot teu minta dihampura heula. Ari hek boga nasib pamajikan goreng ada. Nitoha betegong tatangga garala kabeh. Rizki susut. Oh. Gimana orang sadar? Nabi Sulaiman ku Allah dicoba nepika kesehatan lagi rusak. Didorong pohon damna dina kursi. Tapi summa anab tuluy balik Nabi Sulaiman ka Allah. Minta dihapura. Qala rabbi firli. Istighfar tobat tina dosa. Sanggeus tobat tina dosa, kumaha qala rabbi firli warham qala rabbi firli wa habli mulka. Mugi Gusti masihan kerajaan ka abdi. Nu teu pantes disandang kudu sejen salian di abdi. Sabada abdi. Kumaha tulina innaka antal wahhab. Ente innaka antal ghafurur rahim. Padahal di dituna qala rabbi firli. Kadieuna innaka antal wahhab. Artina cek al-Lima'ani ngabogaan makna madmun eta ayat. Mun urang boga dosa tobat ka Allah geus diterima tobatna cek Allah sok geura menta maneh ka aing nu maneh hayang. Di mana menta sabada tobat dibere ku Allah jadi lancar urusan hasil pama sudah elingna tu dosa to tigubrak kana dosa eling
Cirina eling tobat tina dosa. Mun teu tobat eta teu ta nu kusut wahirupna sabab dosa-dosa nu teu diistighfaran. Tah kitu. Jelas bener. Iklam kudu kanyahokeun ku anjeun. Tuluy ngalogat. Iklam kudu kanyahokeun ku anjeun. Sing emotkan. Cek ahli ma'ani di mana memeh ngobrol make bahasa iklam panggeulana dina sorot iklam anna tasrifa kitu lihat ya iklam anna salika seperti Kiai Musonif memeh ngobrol make iklam heula eta ngabogaan harti bahwa nurek diterangkeun teh perkara sulit tapi penting. Ingat kan? Di mana make ilam ngabogaan makna, di mana ilam dibasakeun ku nurek ngobrol, eta ngabogaan makna perkara penting tapi sulit. Antak ulah gagabah ngaji nasibnya. Penting tapi sulit, sulit dia penting. Ya bahasanya. Anasalika sanyanya na anu suluk eta budak teu meunang teu lahu kasalik pisulukihi dina sulukna itu si salik min kasratil a'mali tina lobana pirang-pirang amal liyak to'a supaya ngambah itu si salik akobatin nufusi karena pirang-pirang tanjakan nafsu wayasila jeung supaya tepi itu salik ila hadratir rabbi ka hadrat pangeran. Hei salik dengikeun sangat penting ieu teh. Jalma nu suluk teu meunang teu kudu loba amal soleh supaya tepi ka hadrat Allah. Kudu dibahas amal soleh. Loba amal soleh teh lain gampang. Bener kan? Saeutik ke hese lain gampang, perkara sulit tapi penting amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Itu cek ahli tasawuf. Amal soleh yang dipigawe beri dibarengan ku hati ikhlas bakal ngadatangkeun warid ilahi nur Allah kana hati. Mata kurang lobakeun amal soleh. Mujahadahan nafsu isi ngaganggu ikhlas. Energi datang ke urang, geus datang ke urang nyebar ke anak pamajikan, kula warga soleh. Karena salakina loba amal soleh bari ikhlas. Tarepi ka Allah sebab aya energi spiritual. Aya nur Allah, energi spiritual pikeun usul teh nurul waslah atau waridul waslah. Nur Allah anu ngakibatkeun tepina sir ka Allah tajalli. Di mana geus tajalli ka Allah, eling dina makom tajalli eta menjadi sabab datangna pertolongan Allah. Ingat kan, eling lin basa eling saeling-elingna, eling dina makom tajalli. Datang pertolongan Allah. Sok geura eling sing nepi ka tajalli dina eling engke datang pertolongan Allah. Nu boga jaminan ditulungan ku Allah teh nu eling tapi elingna bari tajalli ka Allah. Lain paya eling. Lamun kakara nyebutan Allah tapi aing dagang bubur teu payu-payu kumaha jangan deui teh terlalu pagi. Kudu eling ate lain lisan. Hatena eling ka Allah. Maksud eling di dia dikir ma'al musyahadah. Dan dikir ayat dikir ma'al ghaflah, ma'al hudur, ma'al ghaibah, ma'al musyahadah. Itu dikir. Maka dijelaskan ulama ahli ma'rifat. Inna dzikra miftahul ghaib. Maka ingat
Lamun kalimat make lafaz inna dina mimitina eta nuduhkeun kana yen mukhatab bisi teu percaya saengnya-nyana. Nah, seperti gitu. Inna dzikra miftahul ghaib. Saengnya-nyana zikir jam'u ka Allah lumukakeun perkara anu sama. Nu teu kapanggih ku batur kapanggih ku batur teu bisa mau ka sapa ka malakut manehna mah bisa. Sabab naon? Ahli zikir. Batur teu bisa hasil, si eta mah hasil. Ahli zikir. Zikir ma'al jam'i. Tinggal dina kitab Syahrul Muhyi. Sahalallahu alaina wa alaikum ila nihayatil matlub. Cik Abdul Muhyi dina kitab. Nu dipasingkeun ka simkuring. Allah ngagampangkeun ka kuring jeung ka aranjeun kana cita-cita anu pangtungtungna nu panghebat. Syarat tilu, hiji fatlub ma huwa talibuhu minka. Kadua, fala taltafit bi sirrika ila ma siwahu. Katilu, wadkur dzikran katsiran jami'an. Gancangkeun lah da ka harti rek teu. Bongan sing harulang. Fatlub ma huwa talibuhu minka. Urang logatan we ngarah gampang. Kahiji, kadua fala taltafit bi sirrika ila ma siwahu. Ibadah sing getol bari hate sing ih. Nah, eta nu dua. Ibadah ikhlas hiji. Kadua wadzkur dzikran katsiran jami'an. Hate musyahadah ka amal bari ikhlas dibarengan ku hate tajalli ka Allah. Dilancarkeun urusan ila di hayatil matlub. Sok. Mana ini hayatil matlubna? Anu tadi ya wa yasila ila hadratir rabbi sehingga sir wusul ke hadrat Allah. Sehingga sir wusul ke hadrat Allah. Di mana geus wusul ke hadrat Allah, wah selesai urusan. Karena naon? Nu alus hakikat alus, nu goreng ge hakikat alus. Sabab ditulungan ku Allah. Gitu. Fa idza syara'a fil mujahadati wallahu a'lam. Faidatun ariyata hiji faidah. Di mana nafsi di mana nafsu. Indal Imam Al-Ghazali monggo Imam Ghazali. Jadi bahas nafsu monggo Imam Ghazali. Rahimahu kangaramat kaitu Imam Ghazali sallallahu taala Gusti Allah taala. Qala parantos ngadawu Hujatul Islam, Hujatul Islam. Al Imamul Ghazali tegasna Imam Ghazali. Imam Ghazali teh boga gelar Hujatul Islam. Kunaon sabab ribuan hadis katalan ngan sabaraha kelintir hadis deui can katalan ku Imam Ghazali. Maka boga gelar Hujatul Islam. Fi kitabihi dina kitabna itu Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin tegasna Ihya Ulumuddin. An-nafsu ari nafsu. Wa aritu nafsu. Aidon deui eta mustarikun anu rejengan. Baina ma'anin antara pirang-pirang makna. Nisbat lafaz kana makna nisbat istirah. Eta nafsu. Wa yata'alaku jeung cumater di fardina kalawan pengertian urang sadayana minhu tina itu nafsu atau katangkuan di fardina teu bisa atau pengertian. Naon makna yani dua makna. Atau kalawan kira-kira orang sadayana atau pengertian orang sadayana bisa. Dua makna nafsu teh. Ahaduma ari hijina itu makna yani eta annahu sayana kalakuan saking tingkah
eta yura dikaretkeun di itu nafsu non al makna jami'u makna anu ngumpulkeun likuatil ghadbi karena kekuatan ambek wasahwati jeung syahwat fil insani di manusia. Di manusia alaman tepani kana perkara saya ini bakal datang non syarhuhu pertelaanan itu. Nafsu kajina mana nafsu teh tah makna jami'u likuatil ghadbi wasahwati. Mana anu ngumpulkeun kana kekuatan ambek jeung syahwat. Tanu dimaksud makna nafsu kurang di dieu teh nu kahiji atuh Imam Ghazali kumaha nyaeta kekuatan ambek jeung kekuatan syahwat nafsu nu aya di manusia. Nafsu ammar. Maksud nafsu di dieu. Nafsu amarah teh nafsu anu keras. Nafsu kapirin lolong panon torek cili eta nafsu ammar loba marentahna kana gol ambabi buta eta nafsu ammar ambek atau lamun aya kaayang saking kuatna syahwat nafsu teh mun aya kaayang amek eta dimaksud nafsu teh wahada ta'aril makna eta al-istimalu anu kalaku wa aritu hada eta al-ghalibu anu ghalib ala ahli tasawufi netepan ka ahli tasawuf nu dimaksud ku ahli tasawuf nafsu teh ieu eta maksud ku ahli tasawuf nafsu amma dia naung karsan ahli tasawuf eta yuridu ngarepkeun itu ahli tasawuf nafsi kan nafsu al asla jami akan asal mengumpulkan di sifatil madmumati karena pirang-pirang sifat anu dicacat minal insani di manusia. Jadi nu disebutkan nafsu teh mana itu nyaeta bangsa anu lemes anu sifatanana disalahkeun ku Allah, dicacat ku Allah. Nafsu. Mata nafsu mah definisinya itu. Perkara nu lemes sifatanana dicacat. Kumaha nafsu? Teu nyaho ka Allah. Teu nyaho ka Allah teh dicacat ku Allah. Kaduana nentang ka Allah. Tak diberi halodo yang hujan, diberi hujan yang halodo. Salah we Allah tuh, ketika bagian bener. Diberi jangkung yang penek. Mistari makuna. Eta menentang Allah maksudnya. Sebenarnya mah. Malah saya menentang Allah, hujan gara-gara hujan aing akan ribu deui. Dibere halodo rek mandi eueuh cai gara-gara halodo aing cai jadi ribu. Halodo ribu hujan ribu. Nu bukti mah teu marima kana pengaturan Allah. Eta nafsu. Seringna jeung setan, ari setan jismatun latifatun nariyatun muhlikatun. Setan perkara nu lemes anu bangsa seuneu nu ngaruksak ka dirina jalma anu boga eta nafsu. Mata tibana kana maksiat teh asal nama nuturkeun nafsu. Mata cekolot nafsu nu ngaberung badan nu katempuhan. Wah gitu. Padahal nafsu teh seueur kan anu alus mah teu dikategorikeun nafsu di dieu. Teu lain nafsu nu dimaksud mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kabilah. Nafsu eta ge nafsu alus. Gitu. Nafsu teh naon kahayang? Kan aya syahwat jeung hawa. Aya nu hayang salat, aya nu mung salat. Beda-beda banget. Nu hayang anu mung salat nafsu, nu hayang salat nafsu, ngan nafsuna nafsu halus. Mutmain nah hayang salat. Petak atoh rek salat. Tari isya euy aing keur salat. Atoh. Kos urang hayang dahar, dahar sok atoh lid. Atoh. Sok atoh rek salat. Encan berarti nafsu nu goreng. Itu durlohor hees yang menjadi sholat. Nah, eta ge nafsu, ngan nafsu anu goreng madmumat teh. Itu
nafsu sering jeung setan dia. Nafsu amarah, nafsu lawamah. Dua nafsu mah. Nafsu amarah keras, nafsu lawamah lulus. Nafsu amarah mah, ada siapa sih dibui, moal keneh aing dibui. Sieun. Oh, eta nafsu amarah. Ulah siap bare sinyarekan kolot, nah kolot aing segede kitu mah kerasa tiru ke. Nafsu amarah eta. Nekat ngababi buta. Lolong panon torek ceuli. Itu nafsu eta moal budang disingseun. Nafsu amarah, nafsu lawamah nu kadua. Lawamah mah neuneun. Dorakaan arek milueun di batu tapi dosa. Mau aing ka dosa sieun ku Allah. Tapi lamun teu milu aing tinggalin zaman da pemuda keneh. Oh jadi rebok-rebokan. Milu ulah. Eta nafsu lawamah. Ini milu bari nyaho aing teh salah aja. Mun teu kaduga aing milu. Eta nafsu lawamah. Nafsu lawamah bisa jadi nafsu mulhamah, bisa jadi nafsu ammar. Tadi nama ragu-ragu, milu ulah. Nah, make we aing milu. Jadi nafsu ammar. Milu ulah, milu aing aduh durhaka. Ari teu milu tinggalin zaman moal keneh aing. Akhirna maluah tuhunana nonsok mah ingat keur ngaji adan fil manuriski. Gagal cita-cita kusut urusan gara-gara aing nuturkeun nafsu. Cerik teu tulus aing teh tadi rek dosa, tobat ka Allah tina sabab rek migawe dosa. Betah dina bener. Jadi nafsu mutmainnah, memeh nafsu mutmainnah, nafsu mulham. Nafsu mulhamah cicingna bener ngancan betah dina bener. Pas urang ngaji. Tiuk mah diuk unggal bulan ngan betah encan. Buktina mana? Sok ngadagoan anggeus ngajina. Kan betah mah teu ngadagoan anggeus bener. Aduh, ajengan anyar keneh aing hayang keneh geus balik. Eta geus jadi nafsu mutmainnah. Lamun dina ngaji geus jadi nafsu mutmainnah wa surga dunia. Kan ari anu di jero teh nu jalma hirupna dipingpin ku nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. So. Hei nafsu mutmainnah, geura baralik ka kamu. Maka keur salat, hate balik ka Allah. Nikmat tina balik ka Allah, kerugi dagang, hate balik ka Allah. Tiba kana doraka, balik ka Allah liwat pintu tobat. Menang baliat, balik ka Allah liwat pintu sobat. Jadi ahli taat, suhudul minnah, balik ka Allah tina suhudul minnah. Balik terus ka Allah. Pak warji'i itu fadkhuli jannati akhirnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu fadkhuli jannati. Hei nafsu mutmainnah, geura beralih ke kami, geura rasuh ke surga. Ari hayang asup ke surga, ari salat make nafsu lawamah. Kudu mutmainnah. Mutmainnah mah hate nu tentrem dina ibadah. Namun ibadah geus aya nikmat, aya betah ta betah dina ibadah teh nafsu mutmainnah. Nu mata atoh tereh ngaji euy ke tukang haji muhlisin. Atoh geus tereh ngaji teh. Aing keur nyabag di Bandung balik. Atoh. Ena jeung anu hoream mah. Kurdukut ini aina ngaras teh era teh hadir nah dengan alasan sebab betah
Lamun can aya betah di nama. Urang mamikiran amal ngaji beta. Tambah pemikiran tahajud usul. Itu. Nah, sebenarnya mau bisa tuh ilmu nacaranya mau usul. Tahajud mau bisa, ngan usul itu bisa. Haji sebenarnya amal anu mampu urang jeung sabisa urang laksanakeun. Nu penting dina amal soleh kudu ngagunakeun kemampuan nu terakhir. Pang hebat-hebatna makrifat urang pake keur amal. Mun kudu maca Fatihah pang alusna baca Fatihah pake keur amal. Tak gitu. Mata lamun jalma geus daek ngaji hate bari ikhlas. Ikhlas teh tah dina ngaji. Disebutna waridul akbar. Nur Allah nu badag manfaat. Jannatun muajjalatun, surga dunia teh daek ngaji ka guru mursyid bari ikhlas. Lain duit loba, jabatan luhur, lain eta. Harta loba, dibawa hebat, surga dunia. Lain surga dunia mancet ahli makrifat mah ngaji ka guru mursyid bari ikhlas. Mun aya hate nu srido ngaji, betah ngaji ka guru mursyid, eta surga. Artina naon manana? Nu barodo nu ku Allah rek dikasurgakeun tah tempo buktina daek ngaji ka guru mursyid bari mapun mola panak lah. Nu bodoh mau ngaji calon ulah disebut kira-kira. Calon ka surga, calon ka neraka kira-kira. Da eta sing geus paham ya. Kalau geus ngaji mah geus paham apa pentingnya. Itunya eta bab nafsu ke diteruikeun lah ka. Ulah yang apa sakabehna ayeuna. Mula. Naon sababna? Ari isuk bulan hareup ngaji deui gitu. Bersambungkeun. Penting ngaji simkuring di Sukabumi. Jadi bahas kabeh. Bahas guru mursyid danyakeun. Diterangkeun, moal dibahas ayeuna. Muludan moal kabahas. Eta mah bersambung. Bersambungna ngaji deui ka dieu atau orang dia ka ditu. Pariung kiai engke mah ajengan arek ka ditu kata langsing jeung ki dieu moal jamaah coba dengan. Cawak sing. Ya anu ngaji mah riung tangos di Gunung Halu, budak saurang anu ngaji mah budak kiai balik ngawuruh ka itu. Ngaos ka itu kiai kumpul engke mah aing rek ka pager ageung cenah. Sok cing di Gunung Halu, di Cianjur teh 2,5 jam deui. Pulang teh ka dieu teh subuh di Cileunyi, kaos tadi. Tadi terek ngaos dia jam 10, jam 11 subuh. Jam 8 kakara tepi supir can sare ngecongking teu minum ngaji. Teu sare ya putih balik di Sukabumi. Jam 1 di Sukabumi kene tuh. Di Cianjur 2 jam Sukabumi Cianjur. Oh. Nya suka dia teh kasubuhan. Di Cileunyi jam 4:10 menit. Gimpang subuh. Tigas deui langsung ka imam nepi jam 8. Alhamdulillah. Istirahat sakedeung. Mata tadi ngaji rusuh. Sok berbuka kita bisi keburu tuluh. Daun ge manusia sareng tuluh. Kita kayak jatuh penting teh bisi keburu tuluhna. Itu kan moga-moga diberkahkan ku Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali
mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim